Wal makna yaf'alu ma yurid, makna nama maksud nama Allah teh midamel hiji perkara nyiptakeun hiji perkara eta teh sakersaning Allah. Teu kapaksa Allah teh walaya taridu alaihi walaya glibuhu golibun. Teu bisa aya anu ngalawan ka Allah mah, teu bisa aya anu ngelehkeun. Cenah sok aya kieu eleh cenah umat Islam ongkot cenah dilindungi ku Allah berarti Allah teh eleh lemah. Nah itu perkataan jalma-jalma anu can paham acan can ngarti. Puguh ku Allah dinaon dipidamel elehna teh umat Islam teh ngahaja sakersaning anjeunna. Da bukan berarti umat Islam eleh ku Allah teu ditulungan. Betul tidak? Bukan berarti umat Islam kalah lemah dina hiji bidang. Bukan berarti ku Allah teu ditulungan. Da umat Islam anu imana tingkat tinggi mah moal kitu patekadan jeung kayakinanna teh. Nah, kitu tah. Moal bisa aya anu ngalawan ka Allah, moal bisa aya anu ngelehkeun Gusti Allah. Mata kudu berdoa kepada Allah, kudu tatagenan tawakal pasrah diri ka Gusti Allah anu gagah moal anu bisa ngelehkeun. Ulah tawakal ka makhluk anu lemah, ka makhluk anu lemah makhluk mah. Tuluy makhluk mah bakal aya elehna, bakal aya apesna, tak ulah tawakal kanu kitu. Ka Allah tawakal mah nu kuat, nu gagah, nu moal aya anu ngelehkeun. Payadkhulu auliya al jannah auliyaahu al jannah la yamna'uhu maniun. Allah Subhanahu wa taala bakal ngasupkeun ahli surga ka surga moal bisa aya anu nyegah. Sugan kieu ku Allah teh eta teh rek diasupkeun ka surga deal teh misalna teh pek teh dicegah ku pajak entong Gusti deal teh entong dikasurgakeun galak ka abdi misalna teh deal teh ku Allah teh misalna rek dikasurgakeun pek teh dicegah dihalangan ku saha ku pajak Gusti deal teh ulah kasurgakeun galak ka abdi bongana bisa dicegah Allah ku teh moal bisa. Nggak bisa misalna ya. Terus wayadhulu a'da'ahun naro layan suruhum minhu nasirun. Calik Allah Subhanahu wa taala bakal ngasupkeun musuh-musuhna kana neraka bari moal bisa aya anu nulungan. Misalna teh si Juhalim teh ahli neraka ku Allah teh diasupkeun kana neraka. Bisa ditulungan si Juhalim ku saha we? Bisa moal. Moal. Cek Allah asup. Quran. Gitu. Tah ieu teh ayat 16 dina surat Al-Burud adalah jadi dalil bahwa seluruh padamelan hamba-hamba padamelan makhluk eta teh diciptakeun ku Gusti Allah. Wal dina ayat lain mah kumaha? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat. Manehna ciptaan Allah. Naon nu dipigawe ku maneh oge ciptaan Allah. Pajakna ciptaan Allah. Tuluy pajak teh nyieun cilok tah pajak nyieun cilok teh ciptaan saha? Ciptaan Allah. Gitu, paham? Semua. Nah itu. Ngeun wala yajibu alaihi syai'un. Teu wajib ka Allah hiji perkara oge sugan teu kieu wajib Allah teh nyiptakeun pajak henteu teu wajib. Teu mustahil teu wajib. Wajib Allah teh nyieun langit henteu, tapi naon? Wenang kumaha kersaning anjeunna henteu wajib. Li anna af'alahu bihasabi iradatihi.